Assalamualaikum. Babiku sabab falau syahida bikisosin pakutila sumaraja wa qala tamadna lazimahumal kisosu Kizaid boga kasusna anu kadenge kurang pembunuhan jelema ngagulimpang di sisi jalan kadele kanyahoan dipanggil intel teliti ku intel begitu diteliti motif pembunuhan anak kumaha jeung sahana bawalah pisum setelah dipisum kembalikan boga data dak nah komo kuari mah zaman canggih jasa artina canggih teh lamun kuari pembunuh lamun kuari pamalingan teu beunang bodoh jasa polisi teh bodoh jasa lamun aya pamalingan teu beunang ku polisi ulah dijadikan polisi ulah jadikan pamalingan bae emang kumaha atuh kuari mah canggih jasa HP teh bisa menyelidik bisa meneliti bisa mendeteksi lamun orang jadi polisi aya bae nomor HP aya bae nomor rumah bahkan kuari mah di Amerika mah sekedar nomor rumah bakal kanyahoan nomor HP komo nomor HP mah nomor telepon bisa kapanggih jelema di mana ayana ku nomor HP doang bisa kapanggih ih canggihna informasi kuari canggihna teknologi maling bisa kapanggih teh komo tamah urang boga musuh mawa HP urang nyaho nomor HP na geus moal hese tamah urang boga ka boga HP na dibawa enteng tamah kos kitu mah kecilna ge kecilna de nihil tamah urang boga ka boga hayang nyaho di mana na leutik tamah kuari mah zaman kuari mah lah tamah gampang jasa tamah lantaran aya kodena urang boga pamajikan ya keur indit keluar aya nomor HP-na di orang teng dihubungi ke orang net di dituna henteu hurung asal aya kode urang we oh berarti nyambung teunden ku urang di dieu keur jeung saha nyana keur di mana nyana keur nanaonan nyana kanyawan ku ternyata barang kitu mah napasna gede amat sae budak ieu wah teu beres ya beres kanyawan eta oh ternyata di Paramount waduh di hotel Jakarta kanyawan kuari aya pamalingan kapanggih kurang nomor HP na teu kudu bebeja ka HP nya na asal urang boga kode antara nyambung jeung henteu na geus aya teng mali bejaan ku aing teh mah bandit intelijen negara teh mah kos kitu mah dunia teh mah tep kanyawan keur di mana da kanyawan di Gunung Santri jeung tukang sawo kanyawan bakal kanyawan di Gunung Karang keur mandi di Sumur 7 bakal kanyawan dilindungi ku kiai bakal kanyawan bawanyana keur berdampingan jeung jenderal bakal kanyawan ih canggih HP teh atuh di dinya mah boga HP teh kan jahe mah lulusi kontreng-kontreng mah kanyawan masyaallah dak lamun aya pemalingan di Indonesia kelas kakap di luhur teu kapanggih polisi natah anu bodoh apakah itu nadu tolol datang ka teu barareunang kos kitu mah geus teh naon ge anu teu kanyang bahkan kuari mah lain nomor HP di Amerika mah eta kakarak di Indonesia geus dunia teh mah nomor HP geus beunang baik nomor telepon nomor rumah kuari mah masya Allah nomor rumah di Amerika mah baju nu pernah dipake berarti kan pernah kana kulitna tah nempel kana kulitna aya geus bae sukeun ka dinya ka HP ka alat tek kanyahoan bakal teliti tapi di Indonesia loba pamalingan henteu barareunang wallahu a'lam bissawab urang menyaritakeun alat canggih jasa
tapi makin canggih alat makin rentul pemalingan, kejahatan dan lain sebagainya. Perang teh lain lalagaan kuari mah melalui HP sing jelegur. HP bisa jadi remote bom, HP bisa jadi remote nuklir. Iyalah HP, masya Allah. HP nu mana cenah kiai nukula bisa henteu Asia. Atuh aing gitu goblok aja aing HP lagi. Cerita baik gitu lah HP iya mencetnya gitu bisa tapi lah meneliti juga bisa nyawan gua Pudoli di mana di kain nyawan aduh masya Allah canggih ulah lalawara kuari alat makin canggih tetapi dibalik kecanggihan aya nu leuwih canggih deui. Mana? Amerika nyen kapal untuk mendeteksi Iran tanpa awak kapal nu seharusnya eta kanjang meneliti eta mangan saukur kitu mendeteksi begitu datang ke negeri Iran nu semestina balik deui ku Iran ditambah make remote pencet turun. Amerika gideng sekira-kira aya awak kapalan modarnya ada dirinya geus beuki cara ranggih bae ieu kieu hiji deui kuari nu boga Iran nu bakal didatangkeun ke Amerika ditangtangan ku Amerika dicoba moal cek Iran engke bae waktu derna mantep cek Amerika jadi tak ulah sih aing jadi tak ulah pokoknya geus boga pernah terjadi sakali kan pernah dicoba minta izin lautan dunia untuk mencoba nuklir kami nu dihitung datang jasa ke Amerika eta teh geus pernah dicoba sakali kuari minta deh Amerika besi lalagaan coba deui coba ayo embung jaknya engke bae hayu bae urang perang bae jaknya tuh itu cara ranggih gitu tapi lompat ke Indonesia Amerika sieun Amerika teh kunaon itu lantaran di Iran mah di Irak bom teh tilok dibawa barang di Indonesia wow bom dibawa diteliti kunya horeng tukang kerupuk pajar nuklir kunya barang ditanya orang Tasikmalaya ya Allah Allah karim tak mungkin nya ngalawan Indonesia mung aing bom bawa dibawa kurang Tasik gitu. Bom na gede nu mawawana leutik make sapeda deui. Allah. Nah, ieu Ki Zaid teh kapan ayeuna terbunuh. Terbunuh ya Ki Zaid teh, Ki Zaid terdakwa gitu. Aya mait payah terdakwa Ki Zaid bawa ieu teh kan teu bisa diadili kumaha ge lamun eueuh saksi. Nya ditingali, ditinjau, diteliti ku intel nah mengarah ayalah nu nyaksian Zaid nu nyaksian Soleh Masluh anggil. Sidang satu kali, sidang dua kali, sidang tiga kali sudah mengarah ye, 4 kali, 5 kali berarti diponis bahwa Zaidlah pelaku pembunuhan mayat tersebut. Numantak diponis bahwa pelakunya adalah Zaid diperkuat ku sabab yakni 2 saksi Soleh dan Masluh. Dengan saksi Soleh Masluh maka Zaid yang tadinya terdakwa kuari benar-benar pelaku maka harus dibunuh kembali. Ya hukum Islam ngaranna bunuh barang geus dibunuh teh cak Ki Soleh Masluh teh ai heuy aing mah sugan teh moal dibunuh di penjara doang. Aduh eta teh anu sabenerna mah aing mah henteu teu nyaksian bahwa Zaid adalah pelaku pembunuhan, bahwa Zaid adalah yang melakukan henteu. Datang deui Soleh Masluh
Pak Soleh, Pak Hakim, mohon maaf apa yang saya perkuat kemarin tentang pembunuhan yang namanya Khalid yang dilakukan oleh Zaid, yang diperkuat oleh saya. Mohon maaf bahwa saya betul-betul tidak tahu dengan pelakuan Ki Zaid tersebut. Mohon maaf, saya menarik kembali dari persaksian saya. Tanya nanu tadi nanyaksian, kuari nyabut kembali. Eta kumaha tanya nata. Nah iya, pala syahida lamun soleh maslu nyaksian bikisosin kana kisos tu dilakukan ka Ki Zaid sebab manehanana atuh pakutila Zaid dibunuh lantaran dianggap pelaku pembunuhan Khalid tadi yang diperkuat oleh Soleh Masluh. Sumaroja'a, kemudian eta Soleh Masluh nyabut kembali wakola cek Soleh Masluh, Pak Hakim mohon maaf ta'amadnal kizba, saya ini benar-benar membohong, saya tidak tahu. Embung kaciut ka bawa daging, kaciwit ka bawa daging abi mah di akhirat. Henteu abi mah. Nah ieu nu duaan lazimahumal qisas, wajib dibunuh. Soleh Masluh lantaran manehanana nu memperkuat karena pelaku kelakuan Ki Zaid membunuh terhadap Khalid adalah Zaid. Hakim mah teu kumaha. Sebab hakim mah adalah melaksanakan hukum sesuai dengan laporan fahkum bizahir. Zohirna laporan, kieu tanggapi, diperkuat ku saksi tanggapi, diperhitungkan hakim ternyata benar setelah disumpah dan lain sebagainya foto syukur. Tetapi di lain waktu ia dua saksi teh nyabut kembali, diperhitungkan, diproses kembali, ternyata benar kebohongan anak. Tuh bunuh deui, berarti iya teh ya nu ngabunuh Ki Zaid sebab nyana lah seolah-olah Zaid eta adalah dibunuh kuduaan Soleh jeung Masluh bunuh kembali. Masya Allah. Tuh ialah pembunuhan. Untuk jadi hakim teh sing hade, jadi hakim teh sing hade, jadi jaksa sing hade, jadi pengacara sing hade, ngan kuari mah geus jadi serangkai pengacara, hakim, jaksa dan polisi. Jadi geus itu satu rangkai, satu paket, abang geus kos itu bisa gitu. Jadi sih langsung acara jaksa so ngaku geus kitu bae tah mah. Henteu bisa. Henteu kitu geus dikondisikeun seperti eta. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tah kitulah keayaan hukum Islam. Salah nyana ngahukuman. Salah nyana nyaksian atuh geus bunuh. Illa ayataribal waliyu bi ilmihi bi kizbihima, kecuali nyaho ngaku seorang wali bi ilmihi galawan nyahona wali bi kizbihima bohongna kana bohongna dua saksi tadian Soleh jeung Masluh. Begitu Zaid disidangkeun sebagai terdakwa supaya benar-benar jadi pelaku, diperkuat laku dua saksi, datangkan dua saksi Soleh Masluh. Begitu disidang ternyata mengarah karena kebenaran bahwa Zaid adalah sebagai pelaku pembunuhan. Nah itu yang tinggal diponis doang nyahoeun walina, wali Zaid ya bapakna atawa uwana atawa mamangna atawa dulur-dulurna nyaho bahwa eta mah sebenarnya bohong, tapi nyana teu menangkal. Dari kebohongan saksi tersebut diantepkeun bae nyaho eta saksi bohong, tapi diantepkeun eta mah henteu lantaran atuh nyaho bohongna cinganan. Ieu mah mun teu nyaho bohongna tatadina, ieu mah teu nyaho bohongna. Ta ieu mah mun nyaho mah kitu bohongna bahwa eta dua saksi teh bohong. Atuh bohong teh tama sarua jeung non kebersamaan atuh nyaho bohong diperkuat bae. Seharusnya bohong atuh ulah disangkal terus sampai di mana kugu nyaho saksi bohong diantep atuh berarti tama sarua jeung persekongkolan. Walau doyafa
Nabi Mas Mumin lamun aya jelema nyuguhan kemudian ditendenan racun. Ya tergantung nu disuguhanana saha, apakah budak letik, apakah nu edan atawa jelema balik. Ta ieu kumaha lamun aya jelema disuguhan di jerona aya racunan, kumaha ieu? Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika adna ayatu bisyadati ala wajhiha aw ayakhafu an turadda ayman aw yakhafu an turadda ayman واتقوا الله والله لا يهدي القوم الكافرين. الله أعلم بمراده ذلك اليمين على الورثة. Tanda saking ngabalikeun sumpah ing atase pirang-pirang ahli waris adna iku kang leuwih parek aqrabu tegese leuwih parek ilayatu teka maring yen tah nekani ya syuhud ay syuhud tegese pirang-pirang saksi awil ausya wa tawa pirang-pirang kang den wasiatan bisyahadati kalawan syahadah ala wajhiha ing atase zat syahadah alladzi tahmiluha alaihi kang pada nararanggung ya syuhud gabe aing syahada alaihi ngatas alladzi min ghairi takhwifin wala khiyanatin min ghairi tahribin saking oranana ngaroba wala khiyanatin lanana khiyanat aw aqrabu atawa iku kang leuwih para kila aya khoput kamaring yen tawarar dia syuhud gabe antarada aimanun saking enta den balikeun apa pirang-pirang sumpah pada aimani min dalam sausana pirang-pirang sumpah syuhud kabeh alal warasati ingat pirang-pirang ahli waris al muda'ina kang ngadawa kabeh payahlipuna maka pada sarar umpaya warasa kabeh ala khianatihim ingat khianat syuhud wa kidbihim lan goreh syuhud ya tatihuna maka narima kabuka rahasia ya syuhud gabeh atawa kamemeleh ya syuhud gabeh wa yugramuna lan den tempuhkeun ya syuhud gabeh fala yakzibu maka orana nagoro ya syuhud gabeh wattaqullah lan pada fala yakzibu maka aja goro ya syuhud gabeh wattaqullah lan pada takwa sira kabeh ing Allah bitarkil khianati wal kizbi kalawan ninggal khianat lan gorowas maulan pada nguping sira kabeh matu maruna lan pada ngarungu sira kabeh ing barang kang den parentah sira kabeh bihi kalawan ma sima qabulin kalawan ngarungu qabul. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Wallahu lan utai Gusti Allah la yahdi ku ora nuduhkeun ya Allah al qaumal fasikin ing kaum kang fase kabeh al khariji kang metu kabeh taati saking taati Allah ila sabilil khair maring dadalan becik ila sabilil khair maring dadalan becik. Nyaritakeun masalah soal saksi anu diwasiatan kudu bersangkutan nu titah nyampekeun ka ahli warisna. Eta saksi tersebut teliti heula
kebenaran anak bener apa hente barang nu diwasiatan anak coceng apa hente jeung kebenaran anak bener apa hente maka saksi tersebut dititah sumpah. Nah ieu mah geus panjang dongengna kamari ieu mah ditafsiran ku hadis Kangjeng Nabi lantaran Quran mah lain yang dibongkar ku pikiran urang jadi kudu dibongkarna ku ucapan Kangjeng Nabi ku hadis geus hadis teh mufassirun lil Quran hadis Kangjeng Nabi ge lain hakaneun urang ulah cara Muhammadiyah mah langsung bae neureuy hadis Kangjeng Nabi oh jelema beki jengkol keneh beki hulu asin keneh masih keneh beki main catur keneh dek nyaritakeun ucapan Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi mah kapan terbuat tina nur nu ucapanana lain tina hawa nafsu layam tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha sambarang kudu ditafsiranna ku saha ku ahlina deui atuh mujtahid di zaman Kangjeng mah sahabat atuh memang di masana kaharti mangga teu kaharti naroskeun ka Kangjeng ucapan Kangjeng teh ngajelaskeun Al-Qur'an beres sahabat teu araya ku tabiin di zaman tabiin mah masih haneut keneh ka Kangjeng Nabi tapi tahun 2011 ayo dekat saha mengadu coba urang kuari dekat saha bebeja kuari untuk kebenaran Al-Quran sulit tafsiran ku ucapan Kangjeng Nabi untuk menyatakan kebenaran Kangjeng Nabi maknana hese lantaran atuh urang bahasa Arab gitu bisa boro-boro bahasa Arab bahasa Jawa bae Jawa Pekalongan Jawa Solo sakitu hese paling urang bisa Jawana Jawa mau Arab endi sirah ge wede mengkonon Jawa kos kitu batu eta mah ngobrol bae sakumaha keur perang ngobrol kos gelut atuh kumaha gelut teh budak eta Jawa madak ngala awe geulisnya saya we ditanya neng di mana cicing bae neng di mana cicing bae neng saking pundi neng oh mau wah geus leutik hate aing mah geus mau berada deres kana iku kronyo WG itu mah terparah sedunia ge Jawane ora diterima iku mah boro-boro bahasa Arab bahasa Jawa ge urang ti dieu ka mau lain deui urang ka kresek ka kronyo Jawa geus lain deui urang ka Serang atuh geus lain deui ora pada iku Jawa ge wih Masya Allah puyeng kita mah ge rajeg tapang parah nama rajeg tama Jawa lain Sunda lain ya tama tapi orang ngadenge ka Solo kali itu ya Karim Yogyakarta urang ngadenge orang Jogja bari ngoser bari sumuhun dau adat kekeratonana dipake kabita urang bahasa Jawa ge bae geus nunjukna ge geus ieu kieu aduh wah jasa ieu tak jadi orang dulu orang Jawa itu jeung Jawa kresek wede bedaannya akeh temen liku mah ya Allah orang Sunda Sunda orang ke Bandung terus ke Garut beda Bandung jeung Garut Sundana beda seeutik gayana teteh nya lugotna nu beda bahasana mah kitu-kitu kene Garut Bandung Tasik beda Ciamis beda seeutik mun kurang ditelek-telek tapi nu beda jasa mah Cianjur beda jasa ieu mah keur geng-genganana bae geus beda lamun di Bandung naon si anjing tapi lamun Sukabumi naon si bagor nya mah tah tapi lamun Karawang lain deui cenah mah anjing lain bagor lain anjis beda anjir eta keur geng-genganana tuh jadi kudu nyaho ka bahasa gengna segala
Bogor lain deui tapi Sunda mah kajen ka mana-mana ge nu paling ngeunaheun di dengena mah tetep bae Sunda Rawa Kidang. Tama eueun nu teu ngejat kabeh ge. Gua bae jelema mun ngadenge Sunda eta atuh geus ngejat bae kajen gua mah kerees ge udang bae pokona mah. Sunda Rawa. Masyaallah. Tapi ada emang gitu bahasana itu antepkeun bae. Masya Allah. Dia jeung saka di EWC di bawah teu. Hei, sakurang teh ieu. Ngobrol tapi orang itu mah pan biasa bae. Eta teh ditanya ku kolotna, EWC di bawah teu ka dieu. Ih, di pohara sakurang teh. Atuh di ditu mah teu aneh, urang nu aneh ge. Masya Allah, Masya Allah. Ilu dibuat di ewe lurah teh jero-jero acan. Weh, orang jadi kieu bahasa. Nah, orang cerita. Jadi di Tangerang mah nu poharana jasa saya. Jawa napang poharana, Tangerang, Sunda napang poharana. Malaya lah di dunia kos itu moal deh. Moal tadi. Melayuna tuh kitu sarua bae. Urang ada yang Melayu bolak. Weh, gua malu cari da igok di sini. Mana aya Melayu make igok? Malaya. Tugas gitu bahaya tau. Waduh Melayu guys parah jasa tamang guys. Eta aya di Tangerang kabeh. Ya Allah tah. Dek tafsiran Al-Qur'an kudu paham heula hadis Kangjeng Nabi. Dek tafsiran Kangjeng Nabi kudu paham heula bahasa-bahasa mutaid. Lantaran naon pan bahasa Kangjeng Nabi mah jawamiul kalim. Iraha Kangjeng Nabi nyarita rawi ieu mah kieu, rawi ieu mah rieu, rawi ieu mah kieu. Bari motif hukum anu sarua tapi beda-beda lantaran Kangjeng Nabi neuleuh saha nu diajak bicarana nu diajak bicara ieu mah kieu nu diajak bicara ieu mah kieu bicara ieu mah kieu aya jelema laporan ka Kangjeng Nabi begitu laporan ka Kangjeng Nabi soal berjamaah kumaha laporanna ya Rasulullah aya jelema embung berjamaah jeung Muad bin Jabal aya kitu kunaon beuh nya nambah bacaanana panjang jasa terutama salat subuh Kangjeng Nabi dinya langsung ngereket. Eta mah munda faring. Jelema Muad bin Jabal kudu dibawa ka dieu deui, dek disidang. Lain hayu kena berjamaah jelema. Endahan teu berjamaah kudu nyaho salat mah. Ulah panjang-panjang lamun berjamaah jeung nu asing. Lantaran di tukang ngentepan aya aki-aki, aya al-kabir, aya ad-dhaif, aya al-hajah. Jelema teh aya nu kolot, jelema teh kapan dicatukangeun teh aya kitu nu boga kabutuh. Wah, ieu berjamaah salah ieu Muad bin Jabal. Panggil ku Kangjeng Nabi. Mun berjamaah deuleuan heula cek Kangjeng Nabi. Deuleuan aya tamu teu eueuh. Lamun kira-kira aya tamu ngora apa kolot. Ternyata ieu mah kolot teu beukieun kana salat. Cepatkan. Salat. Ieu ternyata aya tamu asing can pati beukieun kana salat ieu mah. Cepatkan salatna. Namun kitu mah tamuna bangsa geus beukieun kana salat silakeun ka salat-salat. Tah Kangjeng Nabi satu saat pernah ngomong salat sing cepet ka Muad bin Jabal berjamaah. Tapi ka Abi Musa Kangjeng Nabi nyarios lamun urang berjamaah sing taliti tarapti tartil rada lilakeun salatna. Lantaran Abi Musa mah ieu nu berjamaahnana jelema-jelema ahli-ahli Allah kabeh. Tuh kurang dipadukeun nu ieu mah ka ieu mah titah lalaunan salat ka ieu mah titah cepet atuh saha musuhna harita mana situasi jeung kondisina dideuleuh ku Kangjeng Nabi mata urang ge jadi imam teh deuleuh heula wow kan dideuleuh ieu mangsa jemping kabeh taraweh budak ngan 7 menit 20 rakaat eta si kumaha ngaleumpangkeunana beres batur kakak ka masjidnya geus ngarokok mah. Tarawih enggak, saya geus beres. Insyaallah. Ya Karim. Anu mentak dulu deuleuh heula urang ge. Tuh mentak Abuya Cidahu baheula tarawih mah hayang sajud sekali tarawih supaya Sa-Qur'an tamat. Teu bareng jeung santri-santri acan, santri-santri bae. Kami keluarga bae. Naon sebab babacaanana dek tartil, dek lalaunan. Kunaon misa atuh bareng bae? Moal kuateun. Tuh misa.
tak etalah nyaho situasi berarti ulah santri baik masyarakat kami mah jeung keluarga baik lantaran tarawehna endek make Quran sakuran pan taraweh seperti di Bandung baheula kurkura zaman di Bandung ngaji teh sakuran taraweh teh dipilih santri anu kira-kira embung babaca panjang teh ka masjid anu sakuran bismillahirrahmanirrahim kebenaran giliran tilu nu dua matalar Quran nu hijin teh jadi make Quran dihareup kitu tah aya parantina majlisna menang 8 rakaat pareum listrik pareum dioper kunyana Allahakumut takatsur hatta zurtum geus kumaha jatuh talar bogan milih tilu supirna nu dua talar Quran nu hiji adina kiai nu hiji matu santri talar nu hiji henteu pasti cak masyarakat nu henteuna kiai meureun ulah loba ngomong sia masyaallah ta eta jadi teu bisa ucapan mujtahid ge moal bisa dibahas ku urang cok bahasa Imam Syafi'i dina al-um nu sakitu hesena bahasa-bahasa kitu Imam Malik bahasa-bahasa mujtahid al-madzhabul arba'ah sejasa berarti kan kudu aya ashabna anu ngureikeun ucapan mujtahid mutlak anu ngucapan mujtahid ashabna engke eta ashab ge hese keneh diuraykeun deui ku mujtahid fatwa nah urang mah kuari hasil Imam Romli hasil Imam Ibnu Hajar dibelah dieuna deui terus diuraykeun deui ku Syekh Nawawi Banten akur bahasana jeung urang mantak maca we kita berian ngeunaheun urang naon sababna eta diterjemahkeunana ku Syekh Nawawi akur jeung kahayang urang rian ge sakitu hesena dibacana ku nu teu mondok mah kuari deuk langsung hadis Kangjeng Nabi soekeun sia ku aing hese mah kumaha kitu ucapan Kangjeng Nabi teh mantak innamal a'malu binniyat ucapan hiji Kangjeng Nabi cek Imam Syafi'i innamal a'malu innamal sihatul a'mal binniyat innamal sihatul amal pasti sahna beramal kudu make niat di mana teu make niat teu sah tapi Imam Maliki mah kumaha tafsiranna lain innamal sihatul amal atuh innamal kamalul amal binniyat sampurnana amal kudu make niat teu niat ge jadi ngan teu sampurna coba eta tinggal urang ka dieuna pagedruk geus ya usoli bidah cek Amin Rais bidah sia cek urang teh teu sampurna sia ayo ngadu terus teu sampurna jeung naon kitu ngaranna teu repeh datang ka kuari Muhammadiyah anaon eta lantaran teu paham ucapan Kangjeng Nabi tapi lamun paham mah sia kunaon atuh teu make niat aing mah berpahamna mazhab Maliki aing mah jeung Hanafi oh mangga aing mah Syafi'i atuh Syafi'i mana sia urang pondok dah eta coba ayo la sholata li jaril masjid illa fil masjid cak Kangjeng Nabi la sholata fi jaril masjid illa fil majlis teu aya salat pikeun anu deukeut ka masjid datang ka masjid kecuali kudu di masjid di tafsiran la sholata aya la sholata sahihatun di tafsiran deui ku ulama la sholata aya la sholata kamilatun di tafsiran datang ka ayat 7 tafsir bahasa Kangjeng Nabi na eta keneh la sholata li jaril masjid illa fil majlis teu sah salatna bagi nu tatangga jeung masjid mun salatna teu di masjid lamun make la sholata sholihatun nu deukeut ka masjid teu salatna teu sah kabeh tafsiran deui la sholata kamilatun teu sampurna salatna bagi jelema nu deukeut ka masjid mun salatna teu di masjid sah mah sah ngan teu sampurna terus si tafsiran diperpanjang mujtahid bagianana tinggal urang deuk miluna ka mana eta ucapan Kangjeng Nabi nu sakitu hesana tah ucapan ai urang mah deuk milu ka mana tanu teu salat bae masalah geus cek nu teu salat teu raribut bae segala sah segala teu sama ning aing cek jeuna teh geus ulah dimasalahkeun ulah salat sia blon teh eta ucapan Kangjeng Nabi sok tafsiran anak saha nu mampu nafsiran gitu dia lain sa tafsirna nya ge ditanyakeun eta nu mantak inna masihatul amal naon ta Imam Syafi'i teh takdirna kitu ngadalil ngadalil berbagai dalil dan argumentasi memperkuat bahwa innama
innamal amal teh make syiatul amal usul fikih teh bagianna ieu nu mantap innamal amal lima syiatul kamalul amal naon ngadalil dengan berbagai temuan-temuan hadis kanjeng Nabi dan lain sebagainya dijieunlah kaidah Masya Allah kuari ucapan kanjeng Nabi diomongkeun ku jelema nu tilok bake kopiah asana ceulina digertak kaji ku ya keur carita ulah sambarangan Quran jelaskan ku hadis kanjeng Nabi hadis kanjeng Nabi jelaskan ku ucapan mujtahid jelaskan ku kiai geus atuh kitabna masyarakatna kiai sakitu bae geus hese-hese tuh kitab urang keur lempang tuh berarti kiai teh kitabna masyarakat aju kuari kiaina dibere sekupi ya kitab kudu dibelem ya belum ya kitab ya beres ya sekupi ya ya Allah mandak ku Allah tadi sinaran kitab acak-acakan geus teu kabaca ieu masyarakat kitab acak-acakan bahasana ieu kitab ieu cek masyarakat aing embung maca kitab eta urang teu kabaca urang teh loba sekupian aya golkaran di jerona teu kabaca ku masyarakat eta dijabarkeun teh kos kitu teh nurani ruhani teu bisa dibobohong teu bisa dibobodoh kunaon tuh sia teh embung ka itu teu kabaca ku aing mun dijabarkeun kan kos itu tapi urang ngan gideg dong embung jangan naon teu kahartieun teh kitabna kiai-kiai teh teu kahartieun kitabna lantaran kitab teh kudu nu jelas panu macana caang matana sinarna aya jangnya anganana lapadna gelede akur kalimahna dibacana nikmat nyambung nu maca jeung nu dibaca begitu nu dibacana ieu nu dibaca Quran geus karari amat ieu kunaon asana salah ieu kunaon kahujanan ieu Quran karendem asana ngahiji kalimah-kalimahna ieu ngahiji heuh ngagebleg ieu aya naonan tuh aya sekupi jeung sering ka pendopo meureun ieu Quran ieu kajen ku kumaha ge dibere ku atut sakali istighosah 3 juta aja teu kabaca ieu kitab tuh eta teh kan penjabaran kula mengajabarkeun ngan teu ngomong ruhani teh kos kitu matak teu kapake ngaji di lembur di tongtorongan datang ka peupeus tongtorong henteu datang kunaon teh atuh teu kabacaeun ku masyarakat teu kabacaeun ngagebleg sia ieu kitabna kabacaan coba lamun kabaca mah iya tuh moal saha anu teu nyambung nurani mah tuh nurani mah nyambung jeung nurani deui ya tuh mentak ge ulah sama nah ieu mah keur nyaritakeun hadis sedengkeun ngaji hadis teh lamun hayang masarkeun hadis kudu tamat 7 kali mun Bukhari kudu 7 kali tamat mun Muslim kudu 7 kali tamat naon sababna lantaran bahasa hadis mah samitu samina qara'tu qara'na akhbarna akhbarona gitu akhbaroni berarti kan ieu tata lepah hadis mas samitu an anu sami'na an anu qara'tu an anu qara'na an anu tuh akhbaroni anu akhbarona anu berarti meunang ti saha kuari urang meunang ti majalah hidayah idolo ku urang dipidatokeun tanya eta hadis menang bisa hidayah lumayan saknya 1 juta-jutaan jadi geus menang ti koran segala ti majalah ai jang sakadar maca sorangan mah atuh itu salah mah masalah tapi ketika dibikeun deui teu meunang hadis mah kudu nyaho ti saha ieu hadis dan mantap kudu ngaji ge mondok atuh sararia itu marondok tah gara-gara naman mendak teu nyaho tak mun hayang nyampekeun deui secara khusus ieu kudu 7 kali naon sababna hiji hadis besi aya nu kaliwat macana jeung maknana hiji hadis aya nu keur nundutan engke berarti sami'nana poho samituna lalagaan berarti nah eta teh hiji hadis sabukhari kudu kadenge bener ti mimiti macana datang ka maknana naon kudu nyaksian orang di guru berarti kudu 7 kali karak silakan namun kakarak sekali doang encan bisa
kieu macanaan Abdullah ngariwayatkeun ingsun saking Abdullah teu meunang kitu tetep bae den riwayatakeun saking Abdullah. Tuh ngaji hadis ge aya istilah-istilah. Namun urang geus bisa 7 kali geus siap tempur urang teh meunang an Abdullah ngariwayatkeun ingsun saking Abdullah. Berarti tidinya teh kapisah urang ti saha ngariwayatkeun ingsun teh berarti geus ti guru kaditu an Abdullah. Tapi lamun encan pernah 7 kalimat cukup saking Abdullah maka kam riwayatakeun bae. Naon sebabna sakali ge teu taat. Baheula mondokna masuk paehna ilmu kajepit ping-ping 2. Nah hadis ieu hadis Taimanana rimanana tisidina asyada yusiru isil muhtadaruf ala ini augeri undek maot muhtadar ngarana kudu nyaksikeun ka mun undek wasiat maca sejarah nangis lain lihat pangyampaikeun tuh sawah nu itu jangan wasiat antah teu meunang salat isnain eta atawa ini seagama cara atawa di luar agama lantaran di perjalanan dengan ka urang teh ternyata nasu budak masalah panggil luar agama lantaran darurat kurang dibahas dina kitab ieu kurang dipanjang nabi bahkan sakadar nu di Bali mah anu kadele jujur ka dieu sini wayan diana wayan nazal wayan mengge sungarana nah iya siapa tolong sampaikan wasiat nih di sini nah eta wasiat agama duaan tapi ulurna atawa saagama ta eta teh maot wasiat Abu Jahal wasiat geus tabal moy ulah si anu nyampaikeun teh ngadao naon gitu khona ieu boga rasa na ieu teu beres ieu sanat kulantaran maka untuk mendak tersebut adalah dua saksi hianat sakumaha ada itu ya biasa zamanal mait sumpah lah Nabi sumpah bainatul alamun kanyahuan kuari ternyata bohong maka pada ayat kemudian ngadakwa 2 saksi dapian lahu halapa aqrabul warasah humpah nupang deket-deketna ahli waris ala kizbihima sing kima da'uhu cek urang lagi lamun memang iya 2 saksi nu nyaksian tentang wasiatna ahli mayit bisa diterima masalah tapi ternyata saksi tersebut setelah diteliti ku ahli waris teh ia adalah hianat asana maka ahli waris kudu ngadegkeun deui 2 saksi untuk ngadakwakeun bahwa saksi tersebut telah berkhianat terhadap keluarga lantaran ieu barang-barangna nu kamari geus dijelaskeun kapan geus ditataan barang jumlah sekian berarti modalna sekian nah eta teh eueuh hiji teh ieu teh piala wadah anu terbuat tina perak dihias diukir kumas eta mantak asana ieu 2 saksi hianat eta lah lamun memang benar-benar merasa dihianati kudu ngayakeun deui 2 saksi untuk mendakwakan 2 saksi tersebut bahwa saksi pertama adalah hianat geus engke lamun dipanggil ku hakim kemudian kebenaranana diadukeun ternyata nu menang adalah ahli waris wal hukmu tsabitun fil wasiyaini hukum tetap dina nu didewasiatan mansukhun fi syahid berarti disalin dinu nyaksian artina dibubarkeun geus kekuatan saksi ahli waris diperkuat dibenerkeun sanggeus dibenerkeun saksi nu itu berarti mansukh wa kadza syahadatu ghairi ahlil millati kitu keneh lamun nyaksianana lain saagama Kristen misalnya Yahudi misalnya Konghucu misalnya Buddha dan lain sebagainya model di dia nu nyaksiana adalah Nasrani mansukhatun nah ieu ge sarua bae teu bisa dipercaya ta eta teh baheula kos kitu kuari kejadian aslina kuari di negara urang di negara di hukum Islam teu meunang saksi ngayakeun saksi kafir teu meunang
kuari mah pan saksi teh kafir ge hayu bae, pengacara kafir hayu bae, saksi teh kudu anu saagama Islam deh teu bisa disaksian ku kafir. Boro-boro saksi itu tadak mendawat komo ieu mah saksi nikah mah kudu adil-adilna didele walina didele saksina kudu nu ahli ibadah ulah sambarang budak kata geus dibawa bae geus kawin ke teh keur peuting nikahna sana nyaksian itu mah tukang beca saksina anu sok kadeulean ping-pingna sakadaek bae eta bernasibna kumaha lah ulah loba omong penting mah ditikahkeun we daripada henteu cenah pan kos kitu tah ieu sing ada ieu teh pan anakna ge turun temurun masyaallah ieu saksi kudu anu saagama ieu mah keur carita baheula asli kajadianana dua Nasrani nu nyaksian na ieu dibubarkeun lamun memang merasa dihianati ahli waris di dinya aya ba'da sholatil asri ikeur nyaritakeun kok dicaritakeun salat asar wati baru sholatil asri ieu mah litagliz ngaitibar ngitung-ngitung ngareken salat asar hanya supaya luar biasa keraslah hukum sebab di ba'da asar etalah biasana untuk mengingat kepada yang maha kuasa kanu maha agung nu mantak dijelaskeun ba'da sholatil asri eta teh jeung sawareh mah lain asar unggal ba'da sholat bae tapi dina ayat eta tadi dijelaskeun adalah ba'da sholatil asri ieu maksudna litagliz wa tasisul halbi bil ayati bistaini min aqrabil warasah nangtukeun sumpah dina ayat tadi dua saksi nu leuwih deukeut soal ka ahli warisna ieu li khususul waqiati khusus karena perkara anu tunibat tadi allati nuzilat anu diturunkeun ayat tadi coba anu pangdeukeutna ka ahli waris padahal mah kabelah dieuna mah anu bener-bener nyaho karena kebenaran tentang hukum tersebut tama endek anu pangdeukeutna ka ahli waris mangga mun kuari mah atuh sekitar babaturan we gae atuh dengen-dengen anu penting mah nyahoan we mangga bae dengan ieu mah keur cerita kejadian khususil waqi allati nuzilat anu diturunkeun ayat khusus kejadian anu tadi yakni nu naekna adalah aqrabil warasah dua saksi nu pangdeukeut-deukeutna ka ahli waris kitu teh marahul Bukhari anna rajulan min bani sahmin kharaja hiji lalaki ti turunan bani saham kaluar ma tamim dari babarengan jeung tamim dari wa adi bin badda jeung adi bin badda Taita dua nana wahuma nasraniani dua nana beragama Kristen. Pamata sahmiu mautlah si kisahmi bi ardin laisa fiha muslimun di hiji tempat nu eueuh jelema musliman. Balama qadima bi tirkatihi barang datang manehanana qadima tamim dari jeung adai. Kalawan mawa tirkahna dibejakeun ka ahli warisna. Ternyata barang diteliti ku ahli waris papakidu zaman min fiddatin mukhawasat kalengitan hiji tempat hiji wadah hiji kitu piala terbuat min fiddatin tina perak mukhawason anu ditaretes tu diukir bizahabi ku emas atuh akhirna lantaran mahal hargana parupiah dilaporkeun lah Tamim dari tersebut jeung ada ila Rasulillah ka Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah geus diberitakeun ngan ayat tek hadis dari dieu nu mantak dijelas. Urang ngaji hadis teu pernah mondok henteu. Atuh ngadengekeun bae bari nundutan ge masalah. Cek nya teh mun nundutan memang watek kula ieu. Terus ieu mah datang ka paeh ge berwatek kitu ieu. Ieu mah keur carita ayat tek di dieu. Jadi udah ngaji Bukhari teh kudu taliti lantaran ucapan Kangjeng. Aya di dieu tekna nantak dibacakeun ge. Mendak panuzilat diturunkeun ayat nu pertama pahala umat. Nu pertama titah sumpah ku Kangjeng Nabi Tamim dari geus surahna nu kamari ieu mah keur carita tek hadisna ieu jeung kiadai. Sumpah beres geus sumpah mah nyana sumpah wallah. Make aturan-aturan Islam make wallah padahal mah nyana agama Nasrani tapi tetep make wallahi ngaran sumpah mah wallah urang mah sumpah teu make wallahi pan di Arab mah kam hadza
tasabahkam khamsin real cek 50 real cek orang pan ditawar ke orang teh tuan biasa awalnya mapan kos gitu tuan 15 real wallah lah eta da nyebut la bae make wallah nya nama demi Allah henteu geus kos gitu bae orang Arab kos gitu wallah la nek mere kam tuan ada khamsin real halas salasin real wallah halas make halas wallah demi Allah los cek urang mah atuh make wallah teuing cek urang mah deuk los doang ge masyaallah atuh kitu bae urang Arab tiba heula lagi wallah make wallah bae tah ai di urang mah lain demi ye henteu demi bae mah bener aing mah henteu bener sia henteu demi geus atuh henteu mah ngan demi doang nya mah eta nya sia tadi demi naon demikian henteu terus di urang demi doang. Nah, disumpah ku Kangjeng Nabi beres summa wujidal jam di Makkah ai prakapanggih wadah tersebut di Mekah. Pakola cek eta lalaki nu manggihan teh ibtanahu min tamimin wadin cek penjual kaula ieu nu mantak dijual menang meuli ti Tamim jeung Adai. Wah. Berarti baheula mah nyana teu ngaku bahwa nyana nyokot jasa kitu ayana cenah waktu keur disumpah mah. Kangjeng Nabi disumpah Tamim jeung Adai maneh bener kawasiatan muhun naon-naon barangna eta sakitu ayana apa aya nu disumputkeun teu aya apa aya anu dicokot teu aya sumpah siap saya siap sumpah sok sumpah wallahi abdi kawasiatan ku Kisami turunan ku seorang teman kaula turunan Kisam bahwa ieu barang-barang tita sampaikeun ka ahli warisna saki ayana demi Allah sakitu ayana geus bae beres tapi ternyata kapanggih di Mekah aya barang tersebut neleungit kapanggih begitu bebeja ditanya menang tisa menang meuli tisa ti Tamim jeung Ade berarti bohong baheula nya sumpah aya nu disumputkeun nu mendak turun deui ayat panuzilatil ayatus tsaniyah turun ayat anu kadua tain fa'in usirat ya tadi namun nyata-nyata bahwa manehanana teh berdosa yakni hianat terhadap sumpahna maka ngadegkeunlah dua saksi ti ahli waris tuluy kemudian faqama rajulani min auliyai sahmi dua lalaki naik di wali sahmi tidinya naik untuk mendakwakan sumpah tuh pahala apa sumpahnya nak nyumpah di jero sumpahna bahwa sumpah lu pertama wahwa saksi lu pertama sumpahna telah mengkhianati ahli waris. Itulah numendak pakoma Amrun ibnul As warajulun ahor dua lalaki dina Imam Tirmidzi mangariwayatkeun hiji ngaranna Amr bin As nomor kadua lalaki sejen numendak manehanana siap nangtung lantaran nyana termasuk dulur ke Kisahmi pahala apa sumpah wa kana aqraba ilaih manehanana lah nu leuwih deukeut ka Kisahmi tapi riwayatin farada ba'usa ilaihima wa amarahuma ay balligha ma taraka ahlah falamma mata qadzal jam nailah aya dari riwayatna lain gitu Tamim dari begitu manehanana lila diberi hidayah ku Gusti Allah memang diberi hidayah langsung datang ke Kangjeng abdi besi kaburu maut cek Tamim dari hayang asup Islam ya Rasulullah cek Kangjeng hayang asup Islam langsung adi syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ade ge sarua abdi embung tinggalin kepercayaan abdi salaras sama katuan tetos lila kan kulantaran asa gengsi bae baja iman ka jelema anu hina ka jadi papan pakir miskin lain pedagang abdi ayeuna hayang masuk Islam geus asup Islam barali ka imah sanggeus barali ka imah datang deui ka Kangjeng aya naon Tamim abdi ayeuna rek nyarita kalakuan abdi keur waktu abdi beragama Nasrani salah sahijina baheula nu kungsi disumpah ku Gusti abdi dagang ka negeri Syam babarengan jeung seorang lelaki ti golongan Sahmi
di jalan sebelum sampai ke Syam wafat memeh wafat anjeunna wasiat kita nyampaikan barang-barang ternyata barang-barang tersebut ku abdi dicokot hiji barang nu termahal bentukna piala terbuat tina perak diukir ku emas wayana sakitu abdi mah bade nyerahkeun diri ka Gusti mangga bade kumaha-kumaha ge oh anjeun panggillah liwari sami setelah liwari sami dipanggil ku Kangjeng Nabi tayeh Tamim jeung Ade telah masuk Islam dan mengaku bahwa dirina ketika manehanana menyampaikan tirkah menyampaikan wasiat terhadap keluarga nyana aya anu disumputkeun ku nyana yakni hiji piala bener cek ahli warisna tayeu nyana baheula sumpah untuk menutupi dirina ku aya kitu deuk kumaha ayeuna cek keluargana tetap kami menuntut walaupun kumaha kami menuntut kami ieu hirup teh bergantung kana dagangan sedengkeun eta mahal hargana ku Kangjeng Nabi kitu disumpah bener ieu barang mana bener mana nyokot bener cek Tamim dari bener cek keluargana ieu teh barang-barang anjeun bener nu kami dituntut ku Kangjeng Nabi kumaha anjeun Tamim jeung Ade siap ngaganti siap abdi siap jasa ngaganti kumaha ieu cara ngagantina kuduaan abdi saparo ieu saparo jabaheula malingna geduaan kemudian kami hasil lagi babagi duaan keluarga atuh ngagantina duaan mantep dasar ahli sorga mantak naon atuh kuari dilaluhur mun ngararaku atuh heuh turutan Tamim dari tah ngaku masya Allah sakitu ge nya nama ti Kristen baheula asup Islam maju ngaraku beuh mun kuari ngararaku ieu duit negara mun di aku dipaling geus kajen tama Soeharto mah geus teu aya nu aya bae atuh kuari mun ngarasa ieu teu ngarasa tuh ulah jang ke kanyahoan di akhirat engke sidang ke di akhirat oh pemimpin urang di sidang tuh pan itu nonggengna ka kaenca bae nya wow diberitakeun kan ku malaikat ini adalah pemimpin RI menjabat sebagai ini adalah di MPR, ini DPR pusat, ini menteri, ini gubernur, ini RT. Lah RT euy. Tapi tetep bae nongengna kakeun Jawa RT ge. Korupsi keneh bae. RT sih naon dikorupsi. Da pokona aya bae lah pokona geus. Eta. Eta teh pan di dalam urang teh. Aduh, itu bupati urang tuh keur di sidang tuh. Gubernur urang, ibu, itu menteri urang, itu anu urang, itu urang ditinggal itu rakyat nggih kapan ditanya ku malaikat begitu di sidang teh geus aya tulisan nanti malaikat ditanya coba bangsa Indonesia yang hidup di zaman presiden saya mah dibeulana heran mah. Bangun sinis teh kitu. Teu kabere duit kajen kumaha ge budak ye. Betulkah ini pemimpin Anda korupsi? Waktu orang kabeh ditanya. Cek orang anu nyaho mah betul. Cek anu teu nyaho mah saya mah tidak tahu. Cek anu milu korupsi mah lah geus ulah diperpanjang malaikat. Kayaknya kabar bawa iya nya geus muringis satu meureun di kitab ini aya ieu bakal ieu aduh engke ge pancak gubernur teh ini dana hibah 300 miliar telah dibagikan kepada 300 kiai di antaranya ada yang diberi Scoopy atuh geus aya tulisan-tulisanan atuh berjamaah kana neraka jahanam teh lah kos kitu mantak naon mun salaladar deh samaruk teh hirup terek di dunia doang lain isuk pageto nu beratna mah urang teh eueuh kuari aya isuk eueuh deui di tengah-tengah aya ieulah seluruh amal perbuatan urang kudu dipertanggungjawabkeun ku urang teu bisa kuno saja dibere perwakilan malaikat raqib atid ma min qaulin illa ladaihi raqibun atid kabeh aya tulisanana teu bisa menghelak urang moal kebal
isuk pageto orang dikubur memawa dokumen tulisan ti malaikat raqib jeung atid nu engke pada akhirna di mahsyar bakal disidang urang. Ingat-ingat ku urang teh. Ingat-ingat persidangan eta engke masyaallah. Mentak cakang yang Nabi aktsiru min zikri hadhimil ladzat. Lobakeun ku anjeun ingat ka paeh. Aing mun paeh. Merenung coba di imah sakedeung mah. Kieu. Kenaon gaji? Aing ieu mikiran keur ngora. Kunaon emang? Lain kunaon-kunaon pan sia ge ku aing dibabawa keur memeh nikah. Dah, sok ngomong kos kitu. Itu pan sia disedekkeun ku aing. Aja emang kumaha aja ku majikan. Atuh sia teh kudu daek baheula. Eta dosa kara. Ji, atuh kakak anu maksa. Atuh maksa ge mantak naon lamun ngomong mah doraka kitu pan sia saruana. Atuh pan getek sarua kula ge. Eta. Terus. Keur di Jakarta, keur di Bandung, komo keur di luar negeri, inget-inget aya kabeh mangkana. Masyaallah karim. Aju kudu kumaha teu kumaha urang ngaji teh jangan nyahokeun kos kitu. Mun hayang salamet ge atuh tobat. Aju ku tobat beres ku tobat tahun anaona. Nanaonan ku tobat mah. Urang tobat bebeneran Gusti. Abdi keur ngora keur bujang, abdi geus kawin, abdi di Jakarta nyaho sorangan Gusti, jahari teh atuh pertempuran anu sengit di Jakarta, persaingan anu sengit. Abdi teh asup ka limbah hitam, hari teh ka limbah hitam, loh ilu mabok teh zina, judi. Ayeuna abdi sadar Gusti, embung abdi mah sadar teh lain teu mampu embung we horeng dosa. Hampura Gusti unggal peuting hampura mata abdi hampura Gusti ceuli abdi hampura bebeneran Gusti abdi mah moal balik deui kanu koskara itu boro-boro keur teu boga keur bogana ge abdi mah horenganan eta teh neraka Gusti abdi sieun ka neraka Gusti abdi hayang salamet Gusti abdi madeg ngaji, abdi madeg salat, dideuleuh ku urang tingkahna. Allah pandeuleukeun. Bener tante sia tobatna. Ternyata bener. Kanyahoan bener lah kumaha dijigireun imahna aya nu nanggap orkes nyana panghareupan. Cak Allah, sia kabarit tangka aing astagfirullah. Pan atuh ku ari ieu si ting-ting ku sia di deuketan. Bohong berarti Jakarta terjadi teman tobat nata tapi lamun kieu mah begitu dar aya tanggapan koskara itu menghindar aing mah ka mushola di mushola bae bari ngintip ya sarua kele atuh ente geus beneran ieu geus di imah bae atawa di mushola gitu hajir ka mana mushola lah kunaon teu lah gandeng dinya mah orkes be kada kuari bae cak di mana neh cobat aing isin aing ka pangeran beneran gaji bener geus moal aing mah ulah dipikiran pokona mah geus malam ieu mah moal we malai di imah aing di ka mushola atuh geus atuh kos kitu mah pareng ke marangda anak tu di imah na alpa percaya jasa ai kanyahoan anak haji aya teh si baju aya nu karonengan bareureum kan nah eta bareureum ieu mah gincu ja ya kamu sholat bebeneran tobat nyaan Allah maha uninga eueuh naon geus nu baheula mabok nu baheula zina geus eueuh insyaallah asal beneran entek urang ngaji ge supaya nyaho jalan baheula ya jelema muznib dia kemudian tukang ngabohong tukang mabok tukang zina aya praktek ngimpi barang ngimpi teh ieu bobogaanana keluar orai dina impianana teh manjangan ngabeulit ka awak dina impianana barang geus itu nangoh bae di hareupeunana di beungeutna dina impian teh praktek calangap si orai barang calangap keluar seuneu ngagebos ka nyana buat atuh hideung awak digebos ku orai cirinya nyana teh berupaya keluar ti orai terus lumpat begitu lumpat udah ngimpi cek nyana
ti harita rada berubah banget nah terus iya kakarat ngimpi sakitu nyerina aing digebos ku seunu datang ka geheng dina impianna geheng kos areng sakitu ngimpi gara rasakeun nyerina gurat batunyana ti ayeuna Gusti abdi moal balik deui ka mabok abdi moal balik deui ka zina moal balik deui abdi ka ngabohong abdi manek ninggalkeun lembur Gusti abdi dek ibadah neangan nu nuduhkeun ka abdi berangkatnya na langsung ngaji ibadah 12 tahun teu pernah ngomong jeung jelema jeung Allah bae Allah kapanggih lah ku Imam Syibli di Baghdad Syibli teh waliullah eta jelema kapanggihna nyanggeus kuru di samping kuru rewag-rewig di samping rewag-rewig cicingna di luhureun kuburan bae kadang-kadang tanah kuburan dikieu-kieukeun ka pipina kumanehanana tapi kunyamke nyombe ye sungutna teh kunyamke matana ka luhur ka handap ka luhur ka langit ka luhur ka handap seakan-akan geus teu maelu ka alam sekitarna jeung jelema geus pepegatan kitu jeung kitu bae cak Imam Syibli teh wah ieu asana lain deui jelema di deukeutan begitu di jero hate dekat-dekatan nyana lompat ya dituturkeun cek Imam Syibli ka mana ieu bari ngadoa ka Gusti Allah Gusti abdi bayang jelas eta teh saha nu sabenerna ayeuna kapanggih nyana nanya make bahasa anu lemah lembut ngan teu daekeun ngajawab tapi barang make sumpah mah wallah billah tallah Imam Syibli nya abdi hayang terang nu sabenerna Allah nyana ngajawab nangan Allah dong aya eta anjeun ruwag-rewig kunaon mencarak bahasa urang mah ulah ieu geus pepegatan jeung dunia-dunia nu mentak di ruwag-rewig eta mah ge baju tambal tepil ku geus pepegatan jeung kalazatan pakaian ari eta maneh dula-deuleu ka luhur bae naon ingat kanu maha agung bae Allah nu nyieun langit bumi katut eusin dunia jeung akhirat buatanan eta kunyamke jom bae naon abdi eueuh deui nu dibahasakeun iwal-tingan Allah kuari maneh hayang naon hayang kapanggih teh jeung Allah bae teh hayang kapanggih jeung sasa cek Imam Syibli kan wali buktikeun lamun anjeun bener-bener hayang kapanggih jeung Allah sok buktikeun langsung perem meratap ya Allah perasaannya nangis kapanggih jeung Allah golepak pae tuh dioyak-oyak ku Imam Syibli pae ya ieu mah wih atuh geus pae deh kumaha komunikasina ya akhirnya nyana lompat Imam Syibli ka lembur tulungan kunaon atuh aya mait keur diajak ngobrol pae ayo coba ka ditu teang ka ditu eueuh cek jana man sabakoni saja lemah nu niheulaan ka abdi dibawa ka mana jeung ka mana ieu coba maneh ka ditu teangan gade-gade ditu pas Imam Syibli keur ka belah ditu aya ya Syibli hei Syibli ieu mah teu kudu diteangan eueuh nu ngurusan tama mayit ilal malaikat mata wallahu ilal malaikat eueuh nu ngurusan kecuali malaikat cek Imam Syibli kok diurusan ku malaikat eta maka kasih kaula cek Gusti Allah pan bisa kos kitu kumaha mimitina awalna manehanana jelema mudnib jelema tukang zina tukang berdosa tukang mabok kabelah dieuna ngimpi nyana dibere impian ku kaula seperti eta teh can sabaraha sabenerna mah impian siksa model kitu teh kidinya nyana tobat ka aing tadarwal khusu isna asyara sana 12 tahun ku aing geus dihampura cek nya geus seunna naon nya mah geus disayagikeun di sorga aing ta eta teh pan teu dijilid henteu dihad Allah mah maha kawasa urusan fikih urusan hakikat engke lain deui urang mah sebagai negara ngurusan fikih mun aya nu maling potong mun aya nu zina had mun aya nu ngabunuh bunuh deui eta mah wajib diperlakukan hukum di negara eta pikih urusan hakikat mah loba jelema nu mabok teu dihad loba jelema nu zina teu dihad dihampura ku Gusti Allah eta mah urusan Gusti Allah tambah ngan urang lamun jadi kepala negara atawa laji alat negara teu ngalakukeun eta doraka urusan urang anu boga dosa urusan urang jeung Gusti Allah bae mantap ke geus ditobatan gua
setiap di keur ngora mah aduh pemajikan emang keur ngora kunaon cimplong itu heke nih di kamar pane mau di kamar manakeun moal jeung paranti cenah tobat aing mah ini cimplong resep tobat pepiceun atuh belum lah geus kolot ku ari mah tah tobat teh mun urang sering main gaple piceun belum gampang meuli deui anyar mun boga remi piceun cimplong piceun sagala rupa urusan sarana itu maksiat piceun mun nyaan mah deuk tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala piceun geus kabeh bareng deuleu ka kamar deui aduh keris jalo bae segala peso ieu beubeur keur ngora ieu waduh tah aing hurupan ku 40-an make beubeur ieu waduh ieu menang meulina ge mahal ieu waduh amben pohara ieu amben ieu aing ngajawara teh ieu barang aing ngaji cilongo koreng nu kieu teh bahaya ngamusrikeun ieu aduh bahaya geus ulah sok dipandian eta peso segala golok tutup bungkus kabeh gali ku urang kubur cet geus cek pamajikan aku naon dikubur ka nah geusan geus kena jadi tanah ka ditu atuh jual bae sia mah jual malulu nyasarkeun lain kitu kelikeun kongkorong lumayan gua 500.000 kada segeram ka sugan geus ulah make jual-jual iceut geus aing mah geusad tanda saksian ku sia tah ge dihareupeun aing dihareupeun Gusti Allah bahwa aing geusan urusan-urusan kos kitu geus